Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun nami abdi Najwa Saidina Hoir ti 11 IPS 4. Abdi dieu bade biantara nu judulna aya geng motor di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mangpirang rupa kanikmatan anu teu tiasa kaetang dugi ka maot. Shalawat siranar salam tangtos hayu urang salawatkeun ka junjunganna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos mangparing mangpirang-pirang pituduh supados umat saterasna tiasa kenging rupi-rupi parentah supados hirup dina jalan anu lempeng anu hadirin anu dirahmati sareng dimuliakeun ku Allah. Upama urang teh nyamboh urang nempo langsung atawa ngan ukur bisa ningali ngaliwatkeun televisi, radio atau media saja anu kiwari gampang diakses, urang terang pisan yen akhir-akhir ieu geus nyebar kalakuan anak kirseu ku anggota geng motor anu matak pikasediheun deui parantos anggota anu melakukan tindakan anarkis masih kene sakola seperti anak SMP dan SMA. Tangtos ieu tiasa janten salah sahiji wujud ilustrasi kumaha kaayaan generasi ngora ayeuna. Hadirin anu dirahmati Allah sareng dimuliakeun ku Allah. Geng motor sabenerna orang sebenarnya lain organisasi nomonan anu di anarkis sakumaha anu geus loba dilaporkeun. Kusabab dina dasarna geng motor mangrupa wujud komunitas pikeun anu mika cinta kana kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor anu kacidat luhurna solidaritasna jeung masyarakatna oge jeung anggota. Biasana dina geng motor anu benar-benar diatur lawan struktur kepengurusan anu jelas, geng motor ieu sebenarnya bakal jadi hiji wujud masyarakat anu bakal loba dijadikeun ajang pikeun leuwih jero mika cinta motor umumna lantaran hindeu ngajelaskeun loba geng motor gampang pisan disusupkeun ku ngalakukeun kajahatan. Akhirna mah ku ayana unsur-unsur ieu anu sebenarnya mah ngarukur ngaruksak citra geng motor anu sebenarnya alus keur gorengna akhirna citra nu nampel dina masyarakat teh nyaeta geng motor teh mangrupa paguyuban teu jelas nungan ukur ngahariwangkeun warga. Tangtosna ieu sanes kalepatan geng motor eta sortret. Tapi anu pasti tangtosna jalma-jalma anu disalahkeun kusabab basi aya geng motor anu teu anarkis sareng teras tewas ngabales gorombolan motor anu sakadar gagabah di jalan jeung oge ngarusak fasilitas warga sambarangan. Tangtu kudu diubaran secara serius. Upama ngalamar tetep kudu dibere sanksi, utamana pikeun nu masih sakola lantaran ieu mangrupa pangjajaran hirup nu kudu ditarima. Sareng lengkah ieu bakal efektif upami sadayana pihak kalibet. Hadirin anu dirahmati Allah sareng dimuliakeun ku Allah, sakitu anu tiasa didugikeun pikeun kacindakan tina biantara ieu ulah ngadeukeutan geng motor jeung hal-hal negatif saja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.